ilmu encan bisa mawa urang kamaripat ka Gusti Allah. Ilmu mah bahkan jadi hahalang. Lamun urang pinter kemudian urang sok asa aing pinter, beuki jauh jeung Gusti Allah. Quran talar tinggal taral hadis tinggal hadis, beuki jauh ka Gusti Allah. Contona cakumaha kamari teh Ustad nyahun bahwa neuleuh awewe teh haram nyana panceramah. Saudara-saudara sekalian, hati-hati, mata ini titipan dari Allah, jangan sampai kita perlihatkan kepada yang dilarang oleh Allah. Salah satu yang dilarang ialah melihat wanita yang bukan mahram, itu adalah haram. Cikeme mah nyana tas ceramah kos kitu turun di panggung aya rangda ngalirik. Ngedeketan nomor HP-nya berapa sih? Ayo sia cikeme ceramah begon teh. Ilmu teh bisa ngahalangan kan ya. Sebab naon eueuh ma'rifatan. Bohong berarti nya ada ceramah. Ketika ke saya ma'rifatan, urang bareng lempang, aya wewe. Nu digigireun urang melantaran eueuh ma'rifatan lalu wallah amat budak. Masya Allah, ya Allah pipi na parah. Tapi ketika orang ayam maripatan mah ditegur ku Gusti Allah, haram ulah di dulu haram. Atuh biasa bae sakumaha deuleu kadal bae mah kada atuh kadal mah liwat teu liwat kitu bae. Urang suka ngerenyet aya kadal dan henteu atuh lain berarti nyana kos kadal lain. Kayak gue kadang-kadang aku awal buah aing dianggap kadal ku sia lain gitu. Oh pangaruh ka urang. Ditegur ku Gusti Allah ketika aya suara-suara musik, weh calon presiden urang keur nyanyi. Pak aya anu kitu encan marifat pak ka Gusti Allah nya nambah dengan kadang-kadang. Oh piano. Dilenget-lenget ngenaheun oge tah. Waduh, ngenaheun oge. Padahal ilmu aya di nyana. Teu meunang ngadengkeun musik. Ilmuna aya di nyana. Eta ilmu can bisa ngahalangan. Tapi jelema nu geus marifat ka Gusti Allah ketika ngadenge cak Gusti Allah ulah dengkeun musik kos kita alatul malahi haram. Allah negor. Entak dihifiz ku Allah diraga, diraksa, dijaga. Allah nu ngajagaan mata urang, nu ngajagaan ceuli urang. Diuk bisa bareng, lempang bisa bareng, ngehijian bisa bareng, perasaan moal bisa bareng. Moal bisa bareng. Sebab si itu mah teu bogoheun ka sarwiti, aing mah bogoh ka sarwiti. Moal bisa bareng. SMS na lain deui. Oh. Waliullah mah tenang bae. Eueuh rasa kungakuan sebab Allah ngajaga. Allah ngaraksa. Eta nu mahal mata kos kitu tah. Nah, eta kunaon eta? Ieu nyana napaan mata supaya watak minimal kurang. Napaan ceuli minimal supaya rada kurang perwatakanana. Nu menta ka ditu na cuekan bae teh hayang nonton TV teh hayang ka radio teh hayang nanaon teh hayang. Jak geuninganan cak Allah ulah. Oh, atuh geus bae. Nges bae jadi saurak seakan-akan nyana teh babarengan karena salah ayat innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Atuh ana bareng jeung Allah mah izin ketika urang deuleu nu dilarang ku Allah, izin ketika ngadenge nu dilarang ku Gusti Allah. Allahna anu ka urang ngajagaan, urangna berangkat muhaja sekuat tenaga hayang ulah neuleuh moal bisa. Kiai gede jasa ilmuna tapi ku Allah teu diraksa atau kiai mah kiai bae udang-udang mah gede di dieu. Udang-udangna gede mun ceramah teh ya. Sorban ka dieu make jubah biasa. Woi saudara-saudara aya nu geulis ka dieu bae. Cak nu beladepan eta kiai ka ditu bae sih. Orenganan aya jahe di dieu. Ilmu aya di nyana moal bisa teu dijaga ku Gusti Allah. Anak teu dijaga ku Gusti Allah ya ndak dikanarakakeun lah. Ji mah kumaha ieu? Ilmu mah ilmu bae. Nu hese ge ta eta ma'rifatullah anu boga rasa dijagaan ke ku Gusti Allah. Nah, ieu nu mahal mah di dinya.
mentak napaan etala tapa di handap pentangkal caringin mah gampang wiridannya na didinya yang datang keris batu koclak bila perlu nyanana no koclak gampang tapi napaan eta nu hese mata Masya Allah balik bari mah dedeleuna geus lain uyeuh dedeleuna kuari bari geus der ka dieu dedeleuna geus nu ieu kuari geus lain nah ketika dedeleun masih nu ieu kene maju teh di mata ieu deuleu batur universitas 2 tingkat deuleu batur pondok pesantren 2 tingkat matak naon atuh aing ge lamun sebatas mata ieu proposal ajukeun maju ieu ujian agama pandangan maju agama datang ka mata ieu proposal punyana dikaluar-kaluarkeun ayo dibangun-bangunkeun 2 tingkat jadikeun yayasan jadi maju cak mata ieu ningkat kuari jalain mata eta nu ngamajukeun agama mah tah raramean doang nu ngamajukeun agama mah mata ieu kuari tek datang ka mata ieu ke jamajuna agama mah kapan ku pengamalan ai kos kitu mah sakira cangkang jagong ya mun urang meuli jagong janu di dahar mah lain cangkangna jagongna cangkangna mah dihijikeun di beuleum asana ieu mah pondok beuleumeun kajen kumaha mulai make nu ieu jak kacang ge kacang sakitu bagusna eta nu dipilihan ku urang cangkang kacang teh nu bagus anu hideung nu gepeng embung hayang nu bagus ketika datang ka imam mah dipesek-pesekeun nu diala kacangna ai cangkangna dikamanakeun di beuleum asana majlis beuleumeun ieu sebab naon eusina jak eusina meuli kadu sakitu buadena jeung bagusna timbang datang ka imam pesek nu diarah jerona ai cangkangna di beuleum nah asana mobil beuleumeun ieu make ieu tah kurang lebih ja atuh ka Allah neangan ridho Allah mah teu kudu boga pondok bagus daripada pondok bagus nang hasil teu beres mah mulai kuari teh aya nu datang ka imah kiai ajukeun proposal bae jangan ngabangun pondok supaya maju ieu kan negara urang persaingan deuleu agama-agama nu sejen deuleu universitas henteu geus aya pondok modern ge tambah kajen keur kula mah moal henteu ieu mah kiai kula ieu deuk ngabantu ka kiai asal kiai mah tanda tangan bae henteu lah kunaon emang kiai keke duit pemerintah teh mun make ieu mah ngeunaheun golosor 100 juta golosor 200 juta tapi lamun neuleu make ieu asana ieu duitna duit pajak teh kapan haram mulai lain sembarangan berarti ya kiai lain sembarangan berarti kiai geus neuleuna make ieu sabaraha teh ngajukeun proposalna 50 juta lah embung kecuali 500 rantai apa kayak kos gitu ya geus make ieu tuh geus make ieu mah lain deui atuh naon hartina mewah ai urang teh deukeut jeung Gusti Allah dia nu dipake hayang ge deukeut jeung Gusti Allah sedengkeun deukeut jeung Gusti Allah mah pan kudu waro kudu apik naon sababna sebab waro mah kiswatuddin al waro kiswatuddin cak Kangjeng Nabi waro eta adalah pakaian agama satungtung agama aya waroan aya pakaian di mana di pakaian dibungkus rapi awewe kajen geulis aju teu di pakaianan atuh urang likat deuleuna likat atuh sanajan urang resep ge dina sepi aya dinu rame mah keheulaan api-api embung urang ge sarua embung aing ka dieu kunaon itu atuh kadeuleun kitu gila aing kecuali duaan oke deh pokona tah ieu aurat teh kadeuleun agama teu make waro aurat mata kuari kadeuleun aku bangsa ahli-ahli Allah mah aurat pondok tinggal pondok tapi aurat sakumaha teu make aurat teu make hahalang teu make satir al waro kiswatuddin sakumaha manusia mun teu make pakaian ieu sataranjang agama ge sataranjang mun waroan make pandangan ieu lamun urang ngadenge Syekh Abdul Qadir mah dibere kadaharan ku pamarentah dicekel jadi nanah lamun Syekh Marupil Kurhi dibere apel dipencet jadi getih eta teh berarti pandangan geus datang ka hakikat
sebab dipaksa baik dicekal jadi getih berarti hakikat nama eta teh apal teh getih lantaran duit rakyat rangkum duit rakyat sokor dibagikan ka kiai getih rakyat daek urang lamun deudeuhan hate urang teh ieu bahwa eta teh getih jang moal daek dibangunkeun ka pondok pesantren getih masyarakat eta teh apa betaheun jelema cicing di dinya moal sedakok mah ngamagahan ngajina di handapeun tangkal kayu aya bangunan aletik tapi jelema ribuan tapi di kiai anu ngabangun pemerintah luhan datang ngaji kadinya ilmu aya di itu gagah aya di itu capetang aya di itu sedakok pangajina ge bari peureum ribuan nu ngaji teh kunaon hatena ka Allah ai itu hatena ka dunia cak adu diuk di majelis itu bau cak kena ieu majelis heran bau hangruk kambeuna teu daek tapi kurang eta batin anu ngambean ieu mah seungit bila perlu make spray set wah geus luar biasa ieu mah seungit dunia tapi mata ieu irung ieu hangruk tuh tapi ketika di sedakok tangkal kayunya nama majelis lagi boga bangunan lagi leutik pasedak-sedak jelema teh tapi ngaraji bae hatena keur di ka Allahkeun urang teh deuk dimurnikeun di ka Allahkeun jeung teuing ai mah kajen kapanasan ge sebab keur dibawa ka Allah nikmat bae nu aya nah lamun geus make pandangan nu ieu geus kajen kumaha ge nikmat hirup teu neuleuh mewah teu neuleuh gagah hiji Allah tak lamun geus dawah kos kitu mulai jelema rada engket-engket tina nu tadina teu ngenal-ngenal nu tadina embung jadi hayang nu tadina teu beuki jadi beuki terus karasa engke kamangpaatanana lain bae tontonan tapi jadi tuntunan nah mun geus make ieu jadi tilu tahap mimiti make ieu lumrah kadua make kolbu lumrah nomor katilu lel senaon gitu geus rada hese nomor kaopat nama make ilmu nangan ilmu ma'rifat geus luhur jasa geus di mana bae nya mah dakwah ngan dakwahna teh loka nyahoan aya dakwah di lalaga jelema teh aya dakwah di kerasan jelema teh aya dakwah teh ku sebab dibere aya dakwah teh di usapan aya dakwah teh ku ngobrol aya dakwah teh ku biasa nyaritakeun ayat nya nama memang diniatana hirupna hirup aing mah timimiti kuari jadi jelema datang ka pae minal mahdi ilallah di aing mah jang dakwah ka Gusti Allah hanya nyana nu nyaeun jeung Gusti Allah geus bae rahasia dirina dibeja-bejakeun ge atuh hareup perasaannya na aing mendek ngajakan bae kajen kumaha ku caranya mentak hese tak para wali Allah mah kumpar di Indonesia wali sangat satu suara hiji bae Allah tah lamun geus kos kitu kakarak merenah nawa ulai sualan dipilih ku Allah setiap zaman anu dipilih